Neruda keur jalan-jalan di daerah Monumen Jalan Japati tapi pas kami teh hayang ngabaso kieu atau efek mah gitu tukang baso random anu karek muka pertama kali tapi nu kaken kalame kieu aing mah nya ternyata si basona teh pilihanna loba pisan terus di dia mah make kue tiaw deh aduh meni bener-bener unik pisan hargana teh mulai dari 17 ribuan aja berikut si ana teh ayam mie ayam oge aya jamin pokona mah sagala aya perbasoan age berikut teh dia mah nu spesial na teh setetelana teh bener-bener menggunung pisan di berena oge jangan lupa setelana oge misdas make saos sing loba kecap saeutik jeung sambal nu penting masing loba ame teh lada atunya idik bae 50 juta kali barudak ieu basona bener-bener ngurat pisan wah bener-bener loba pisan surat mah ieu teh momo deui si tetelana mah alas sia tadi gulah galege aing mah nikuatkeun ka hese ngocekeunana saking kulobana si kuahna teh geus kulit di dituna komo deui bari nyuruput kue tiawna alas sia nikuat ngagalasar kieu heueuh ya mang ieu mah definisi ngabaso random tapi ngeunah kitu meunangna teh basona ngeunah tetelana loba bener-bener puas ieu mah ya jelia singa teu waduh kan ieu teh mending ngeunah pisan urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja make cai teh tiis wah atuh ieu mah geus bener-bener cocok atunya ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor di korosi kami dengan baik cok atuh gai datangan nama tempatnya teh kue tiaw baso andalan yang ada di Jalan Japati.